Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alimu ya Fattahu ya Alim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngaskeun hiji nadoman Sunda tentang ilmu fikih dina pasal perkara anu ngabatalkeun kana wudu. Ieu nadoman teh disusun ku Mama Pagelaran Dua Sumedang nyaeta Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Muhyiddin bin Ahmad Narib rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugia ieu nadoman aya manfaatna khususna ku ngasim kuring umumna kasadayana anu ngamalkeunana. Bismillahirrahmanirrahim. Ari sakabehna nu sok ngabatalkeun kana wudu opat perkara apalkeun hiji anu bijil tina bujur atawali yang rarangan bangsa ain anu aya gerentelna atawana angin teu aya buktina kaya mazikatina cikihna rejeng lian eta angin cimanina kaduana kusabab ilang akalna sabab sare tawa edan jeung lianna angin sare nu diuk tetep biritna dina tempat diuk teruk saguduna katiluna paan kulit awewe rejeng kulit lalaki nu pada gede lain mahram nu nikahna jadi wana
ngaram papipah zakarna atawana tungtung kulung bujurna atawana ngaram pabiwin farjina kudampalna lengan rejeng beteramona. Wallahu a'lam bissawab. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.